Jadi barudak teh teu salat, anu salat mah Ki Ahmad we sorangan. Dingahina abdi ka bapa. Sanajan didungkar ku halu 7, abdi teh moal ini kiai tetep abdi rek masantren di dieu. Cek Ki Ahmad pan mamang mah teu bisa ngaji. Aya we jampe orai-orai wae mah. Kitu Ki Ahmad teh henteu sombong hirupna. Sawios ajengan abdi mah tetep sanajan didungkar ku halu 7 moal ini tetep rek masantren di dieu. Anu akhirna ieu budak teh pakapaksa sarare dilangar. Barang dur subuh teras ieu barudak teh tarurun ti langar bade netepan subuh milari cai kangge abdas. Ari bapana Ki Ahmad keur nangtung we pipir imah bari kiih. Barang ningali ieu barudak meningaleut ti langar genepan Gusti eta bapana Ki Ahmad kiih bari lumpat. Ari pokna teh maneh ka pamajikanana. Si Ahmad jelas anakan. Padahal mah eta santri eta bapana Ki Ahmad keur waktu lebetna kalangar henteu terangeun. Ai pokna si Ahmad cenah keur angeus anakan. Akhirna kumaha pala saderek. Hampir ditareungelan taku santri. Alus kabujeng ku Ki Ahmad barudak ulah diheureuyan pan eta teh pun bapa. Eta cenah ajengan ngaledek pajarkeun ajengan anakan sagala. Anu akhirna kumaha pala hadirin? Ieu barudak teh tetep masantren.